lupa like, komen, dan sugu break. Aduh, mau nagih rayap gitu. Duit eueuh, pagawean komo. Nya kudu ka mana aing dengan duitnya. Boga kebon da bingung digadekeun ke sana hayang ngendi bari di kebon lagi kebon batur lima orang deh. Aduh. Ya, ini rokok menang mangi deh, hampir katincak deh kurang deh. Lihatlah di pikiran mah, enjoy ya heula lah. Duit sih, saya sebenarnya betul obat ya. Udah beli obat ya, itu bukan duit. Udah bikin tuh. Kira aku ngajual casan aja, jangan boleh dialet aja. Jelema duit tidak luar, si wacan bayar deh. Kejual gitu, Pak, jangan boleh dialet aja. Jangan kayak mau kudu dijual jadi betul gimana? Ya si takturan teh. Daripada ngejual casan, nggak tagih kok. Kira apa tuh ya? Ayo gitu betul. Bener lah. Hei, Marpun. Ingat sama saya? Ingat atuh kehet, kira aku aing poho pan merenang piletik imunisasi bareng. Manis di mana Pang eta? Iya juga. Aduh, kayak namanya kan cuma casan aja, yang obat, yang dialet itu benar betul aja. Betul, Nah, ada normal ya. kita harus intinya benar tinggi aja. Wah, ciki nyuri jadi betul mah. Apa tuh dia? Beneran di telepon mana orang tuh? Boga kocak mana boga can. Dan boga aing euy, aslina ge. Nyata orang ge ayeuna oge bingung, teu boga duit, saperak ge eueuh. Iya, itu betul lagi kan. Mau dialet atau sebenarnya 20 atuh yang mulai obat tuh boleh kah? Eueuh, aing asli. Tuh orang tinggal di mah kopi eueuh, rokok eueuh. Aduh, kumaha teh aduh aya. Bege eta aduh itu jeung bukurna teh gitu aja. Atau biasa nih baheula namun nyaduk teh sok misalkan ke batu tah eta batu loba kan ya. Jadi nyadukna yang duit itu teh. aing teh boga atau pengurang ke arek nyem deui ka mana boga teh deh. Memang kamu lebih bisa bayar sih mau video beli dua eta. Atuh kenayan kita kalian urang ge paling ge 3 poean deui cair. Asli. Itu bayar aing mah. Mayar. Siapa ngopos gitu we urang teh karek wawuh. Ayo kita duit ini aing we. Atau nya mulai kurang lah sama bejakeun we ka di mana gitu murah apa kumaha gitu. Aduh aing bingung juga betul gimana aing teleponan minta kuota PC cenah. Mana euy? Buru lah dia lah. Kayak da sore ge digantian ku urang. Bayar mah mana? Mayar aing kedeung degerek nu ari. Enggak leuwihan kan aing 20. Anjing geus rentenir wae bagong. Heuh kenaik ka janting 50 kayak di leuwihanna. Terus aing kumaha teh obatnya? Tamada aing gaya meula babadotan loba tuh. Anjing aing teh memang kalah goblok. Aing sakit-sakit lo itu, ini aing di jam PC cenah teh, pemilikan kuota, kumaha tuh? Dan ke sore ge digantian urang kedeung deuna nu ari cau, ngajual cau nu tetanggaan. Tapi asli bayar ya? Asli beneran. Gocap sih, lu ya? Asli ku urang ieu. Bang. Utang urang teh kabehna ka mana 100.000-nya. Jadi cepet ya tuh ini. Iya tuh. Aing tah tuhnya aing langsung dibayar ka mana. Aing ngarek ini teh lah. Karungnya itu aing ge sarua ada. Iya betul ya. Terus segera cager atuh dah sama segala naon digayem batak-batako dikarekep di sana Oke. Ya. Nuhun. Apang. Boloona bisa we ditipu ka aing jadi lunas utang aing. Kalau tinggal.
aduh. 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 Kumaha ya? Kumaha teh? Si Iwan di teu boga hutang kieu, kumaha teh? Anjing. Kumaha gimana? Angger, baru hutang aja di rumah kasih goblok teh. Anjing. Terbalik si anjing Iwan di pudeka aing goblok. Terbalik si anjing di budak ku aing setan kurang. Iwan sia kehen.